Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid ibu sadayana di kelas 4. Kumaha damang. Mudah-mudahan ya sadayana urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepang deui sareng ibu dinu pangajaran bahasa Sunda di minggu ka-8. Sate acan urang kawitan ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna urang atos nincak dina pangajaran 7 dina materi cita-cita kuring. Dina materi cita-cita kuring, urang bakal diajar sasarengan ngaregepkeun kawih sareng ngajawab pananya dumasar kanu kawih. Ta ayeuna hayu urang sasarengan ngaregepkeun kawih dina judul Cita-cita karangan Ubun R. Kubarsi. Mangga urang kupingkeun ku sadayana. Cita-cita jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur ketara harja, jadi TNI Polri, hey, gagah perkasa, siap babakti lemah cai, jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita mangka laksana, bundi ajar nak rajin. Cita-cita, cita-cita bareng laksana, bundi ajar nak tinggi. Hayang jadi dokter, bidan perawat, ngubaran pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Kumaha murid-murid sadayana, raoseun nya laguna tiasa nembangkeunana. Pasti tiasa. Tah ayeuna urang sasarengan ngajawab pananya dumasar kanu lagu atanapi kawih cita-cita tadi. Anu nomor 1, naon judul kawih tadi teh? Tangtos cita-citanya. Kenging saha eta lagu teh? Kenging Ubun R. Kubarsi. Anu katilu, kudu kumaha cenah mun urang jadi putra bangsa teh? Kedah bakti atanapi bela nagara. Naon anu gagah perkasa teh? Aya anu terang? Iya TNI Polri saurna teh.
Upami cita-cita bakal laksana lamun urangna kumaha? Lamun urangna diajarna rajin. Tah, sapertos kitunya jawabanna. Salajengna kanggo pertarosan nomor genep 7, 8, 9 dugi ka 10, mangga ku hidep diwaler diserat jawabanana dina buku pancen. Murid-murid sadayana, alhamdulillah tos rengse materi urang dinten ieu ngeunaan cita-cita kuring. Mangga dikerjakeun pancena upami aya nu teu acan ngartos tiasa diputer deui videona. Mung dugi dieu wae heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.